Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang sim kuring manganang beo ayo orang neraskeun hanca dongengnya anu katuna dina dinten kamari tendeme dugi kadinya mitra atuh urang sami-sami Bandungan kumaha lajeng na carita wilujeng ngadangukeun prung barang tepi kalebah kidul kasampak di salah sahiji kandang domba nu rada anggang rada nenggang tinu boga imah. Hiselude merhatikeun ka era teu kandang domba. Kawas-kawas aya nu nyurigakeun sabab kadenge sora domba ting berele. Kawantu abrug-abrugan. Hihihi. Kunaon jang tuh domba teh abrug-abrugan kitu bari reang disarada. Nah aya naon kitunya. Moal aya makhluk anu sok karogahala ingon-ingon teh majang. Cek Mang Sueb maneh lagi sarwaeun kaget. Nya Mang, ting kunaon? Alah, tuh benar Mang. Cicing dagoan di dieu Mang. Kuing rek di deketan, rek dipariksa ngarah jelas. Hihi, sok jang keun Mang ngadagoan di dieu. Hi, sieun lamun kudu ngilu ka ditu mah, jeung geus we bener aya makhluk nu sok karogahala teh. Tapi ka hade jang sing hati-hati. Nya Mang mah dagoan we di dieu. Geus kitu masih selaut ngacorelat ngadeukeutan eta kandang domba. Barang geus deket terus disidik-sidik tetela di jero kandang teh aya salah sahiji domba anu ngudupung terus ngagolepak rubuh. Geus kitu mah aya jirim anu ngajuringkang saterusna luncat bisa katingali ku seselud. Eta jirim teh sirahna dugul kuntuna rangeteng ukur make cawat tungkul tayalian di situyul. Jirimna kiwari bisa ngabungkeleuk dina kayaan geus sareupna. Puguh we si selud teh kageteun. Kitu di situyul manehna gereuwas. Barang ningali aya si selud. Ai geuningan manis ya tuyul. Kurang ajar. Berarti nu saleda ieu maukan duit. Gejeng maehan ingon-ingon teh sia. Maneh sia tuyul. Enya dolo. Nah maneh aya di dieu sia. Selut. Kuing mah selut sia dugul. Selut we. Atuh beda sahurup mah bae we sia beleguk. Hei selut. Boga maksud naon sia maneh? Ka dieu sagala rupa selut. Nah butuh ku domba bikang maneh teh. Keun we da ku aing teu dipodaran mun bikang mah bisi butuh ku domba bikang. Rek dipacek ku maneh. Kurang ajar sia. Uing mah ka dieu teh lain butuh domba bikang sia. Oh, sugan teh. Bisi we atuh rek dijadikeun pamajikan maneh. Sok bejakeun rek naon sia. Geura ulah diding-ding kelir sidang si lokas ya. Geura becer beaskeun naon maksudna si teh. Si selut atuh terus manehna teh. Nembalan deui. Ka dieu teh uing mah rek cangkalak manes ya. Rek dicerak ku uing. His. Naon teh? Aing mah teu boga urusan jeung manes ya selut. Tembak si tuyul bari culang cileung rek neangan pilumpateun kawasna bae ta tuyul teh tuntupan lamun kudu ngalawan ka si selud mah. Corelat si tuyul teh kiwari lumpat rikat si selud oge ngudag. Ae sia montong kabur dasar tuyul kurang ajar. Moal nepikeun kalolos si ayeuna mah diudag ku uing belesat. Si selud ngudag eta tuyul Mang Sueb anu ningali ti kajauhan manehna ge gura giru lumpat ngabejaan Pak Oip. Pupuh eta lembur manehna rek bebeja we cenah ka eta Pak Oip. Barang tepi ka imahna pupuh eta lembur si Sueb teh langsung laporan. Aya yutul aya tuyul Pak Oip aya tuyul keur di udah ku si selud. Pak Oip kaget kadenge laporan di susu kitu teh. Pok tuh banyak
Di mana Jang? Nah benar ya tuyul. Di udah kujang selutnya. Lebah mana? Yang kumaha mimiti na. Hihi, jadi kieu ieu teh daradan wae ku Suem teh dicaritakeun. Timimiti manggihan anu nyurigakeun. Nepi ka ningali seselut teh ngudag-ngudag ge tuyul. Atuh ari geus beres nyaritakeun mah terus mungkas caritaanana. Tah kitu, hayu ayeuna mah urang susul, bari urang lalajo. Si selut anu keur newak eta si tuyul. Nya ayu Jang. Bang mawa koh-koh we nya kala dagoan sakedeung. Ngara anu sejen arapaleun ya bisa yang mailu. Geus kitu mah Pak Oyib. Manehna nyokot heula koh-koh, geus kitu koh-koh teh ditih-tirekeun. Bari guragiru jeung si Sueb muruka lebah kidul. Rek ngudag-ngudag si selut. Di jalan kiwari mah geus ngabring we. Bari narah kolan koh-koh, puguh we loba pengeusi lembur. Anu aneh jeung kaget. Saterusna mah mariluan we hayang lalajo. Ayo euy, aya tuyul cenah keur diborok ku si selut euy. Anya hayu. Alah, sugande bonang lah. Duit kamari leungit euy. Alah Nyai aya tuyul cenah. Aya tuyul di lamun urang keur diburu. Mohon Bi, hayu urang milu. Wang milu kan abri ngantuh. Anya kawas keur umuru kalebah kidul. Hayu nya Nyai urang miluan ieu ulah katinggalan ku batur. Ece ge hayang nyaho. Kumaha neh tah katewak masih tuyul teh? Ya mudah-mudahan atuh ce. Eta tuyulna tiasa katewak. Tuh tingali pangeusi lemur oge. Ngalabring kitu rurusuhan muru kalebah kidul. Hayu abi hayang ngilu ce. Tuh geus kitu mah. Sararea guragiru lalumpatan muruka lebah kidul. Barang tepi ka sisi lembur belah kidul. Pas pisan lebah kebon. Si selut keur hut het we karung ragot yang si tuyul. Tuh tinggal itu si selut keur newak tuyul Pak Yip. Keur rek dicangkalak. Nya Jang, Bang Badungan we mun dia ka cangkalak. Alah, eta si tuyul teh geningan. Ade meni bade gula kitunya si kencit teh si kurang ajar tu ibu citrek. Hayang da tajang selut bisa newak eta si tuyul. Sok tewak ujang tapi ka ulah bedang ngacangkalak ulah bikin kalolos ieu. Anya ce mudah-mudahan atuh tiasa katewaknya. Eta si tuyul teh anu tos ngarugikeun ka urang lemur dieu. Seueur pangeusi lemur anu kalengitan atos ce. Nya pisan Nyai malahan ece oge leungit ieu. Leungit naon ece? Ece mah leungit sising tapi da piraku ku kencit mah. Nya moal atuh ce ari ku kencit mah nu kitu mah. Tuh tinggal itu. Jang selut keur newak eta tuyul ce. Nya ini orang Bandungan wae Nyai orang Bandungan. Atuh nu lalajo iyah-iyahan. Manehna teh penasaran. Nah cenah eta tuyul teh bisa kacangkalak ku si selut atawa moal. Di antara nu lalajo didinya teh anu sasalingkaran anu tayalian ti Mang Emus. Eta Mang Emus manehna teh ngadenge anu uyah-uyahan. Bari tuyul kitu maneh ribut nyamperkeun kana eta riungan. Aing jadi penasaran. Nah si tuyul teh kamana tuh lila balik. Moal bawa keur di karpung keluarga lemur. Aduh. Aing kudu di teang imah udah sampeurkeun tuh ka masa keur di dari itu tuh. Cek Mang Mus nyampeurkeun kana eta riungan sasalingkaran. Barang mereka tingali di eta kebon. Si selut keur hutket jeung tuyul manehanana. Gening tuyul aing keur di uber. Aduh. Yeuh, keur ditewak usaha itu teh ja. Ya budak keur nembak tuyul aing. Aduh, cilaka ya. Nah, buat bisa kieu. Cek Mang Mus hariwangeun ningali tuyulna bisi beunang kacangkalak ku eta budak. Bener we teh jauh tina sangkaan si tuyul teh mimiti kadese. Panerajang si selut anu ngandung hawa panas ngakibatkeun gerakan si tuyul teh
jadi kaku mana telah luasa. Itu dari hari tate si tuyul si seluruh anu geus ngagunakeun tali jala sutra mata ngeripuhkeun pikeun eta tuyul. Sabab eta tali jala sutra teh anu ti heula mah bisa dilepaskeun ku eta tuyul sabab awakna teh ngadadak leueur. Kiwari mah eta tali teh tetep bae bisa meulit pageuh. Puguh we tuyul teh jadi kawalahan. Alah, cilaka aing. Jadi misal kieu sih berdua teh aduh. Nah, tali teh kuat-kuat teuing meulitna lah. Aduh biung, alah. Tulungan biung, tulungan aduh. Sok sia gerak kabur dugul. Ayeuna mah maneh moal bisa kabur deui sia. Moal nepikeun ka lolos. Moal diberi kesempatan sia teh. Geus ngarugikeun ka urang lembur. Si kurang ajar. Aduh ampun selut, ampun we sing karunya ka abi atuh selut. Ampun naon sia teh? Geus sabaraha jelema anu dirugikeun ku maneh. Sangeunahna sia minta ampun, geus moal dibere ampun sia mah. Asok bejakeun saha dunungan maneh teh euy. Ngarah ku uing moal dipaehan maneh teh. Puguh we atuh. Ditanya kitu teh eta si tuyul manehna ngahulang. Kitu deui Mang Emus. Manehna ge ngalenyap. Inggis we eta tuyul teh ngabocorkeun lusiahna. Cilaka. Lamun eta si tuyul nepikeun ngabejakeun saha dununganana. Aduh, tang tuwe bakal cilaka sakomo dibejakeun. Lamurna ti manana mah alah. Aing moal aman kayak gitu mah. Cek Mang Emus ukur bisa gegerentesan we sajeroning hatena. Bari taki-taki manehna rek kabur ninggalkeun eta tempat. Bisi-bisi nya si tuyul teh ngabocorkeun lusiahna. Tapi si tuyul ditanya mung betus. Tiap ditanya ku si selut teh manehna tetep ngabetem we. Puguh we atuh si selut teh kasaleun harita teh. Hasok sia jawab saha dunungan maneh teh. Kurang ajar sia mung nemalan. Keur aing mah leuwih hade ancur lebur. Tibatan ngajelaskeun saha dunungan aing deuleu. Ari manes ya ku bandel-bandel teuing. Embung ngabejakeun saha dunungan. Ku aing bakal diancurkeun sia. Hasok we atuh diancurkeun mah. Eta tuyul teh memang kuat pisan ngajaga rahasia. Manehna pengkuh dina jangjina. Moal erek ngucah ngaceh rusiah saha dununganana. Lebih hade ancur lebur tibatan ngajelaskeun sagala rupana. Puguh we atuh si selut teh anu akhirna mah leungit kasabaranana. Sabab keukeuh si tuyul teh teu buka rusiah. Geus kitu masih seluhur musirikeun kakuatanana. Kakuatan mustika merah dalima teh. Eta kakuatan mustika merah dalima teh ngalir kana damba leungeunna geus kitu manyalur kana tali jala sutra. Nu kiwari geus ngarambat mulen ka awak si tuyul. Kawas geus karungkup ku jaring we eta tuyul teh geus teu bisa walakaya. Ter. Jaring teh ngagaleter geus kitu mah beledug wae kadenge sora anu ngabeledug tarik naker. Awak si tuyul ancur lebur ukur haseup we mulek mumbul ka langit. Nu lalajo mani colohok nyaksian eta kajadian. Tapi lila-lila mah surak amal-amalan sabab tuyul teh geus bisa dimusnahkeun ku si selut. Horse oi. Tuyul nang as ancur oi, horse. Horse hidup, selut hidup. Panuju sia. Tuyul kurang ajar. Bongan sia teh. Geus ngaroga hala domba aing si magrib deuleu. Tawa walesna sia paneh teh bakal geus hancur ayeuna moal bisa hirup deui sia. Alah, alhamdulillah nyai nya. Eta si tuyul teh geus hancur lebur. Bisaan eta budak teh saha ngaranna cenah? Pamit lepat mace. Amina teh jang selut cenah. Eta nu di bumina Pak Oib.
Oh, yang selud. Hebat eta budak teh nya. Bisa newak tuyul nebikeun ka dimusnahkeun kitu. Geus euy. Ewan mah lah. Lamun urang bakal bebas tina gangguan si tuyul euy. Tapi anehnya saha atuh nu geus tinggal masalah teh hiji deui umeureunana. Oh, perkara ingon-ingon di hakanan ku si tuyul. Hi, kapan ku kuring sejelaskeun. Angtu bae anu ngakibatkeun ingon-ingon para raih teh teh tuyul saha kasaksian tadi kandang domba. Oh, kitu Mang. Alah, paingan atuh. Kurang ajar teh nya lian ti maukan duit oge. Oh, ngaroga hala ingon-ingon teh si kasebelan teh. Tapi keun lah ayeuna mah geus bebas. Hidup jang selud, hidup. Hidup jang selud. Terus si selud harita teh pada muru warga lembur pada manehna teh bungaheun saterus sama warga lembur nganuhunkeun kana jasana si selud anu geus ngarengsikeun pasualan di eta lembur. Pikeun Mang Emus mah harita teh aya rasa hanjelu anu kacida natakuna. Sabtu teh lah si tuyul teh kiwari geus beunang dianjurkeun ku si selud. Kasabna tangtuwe cenah bakal heureun. Saha teu bisa harita manehna meunang duit ku cara gampang ngandalkeun si tuyul. Geus kumaha atuh geus kieu? Alah, teu sangka teh dinya si tuyul teh beunang dicangkal ku eta budak ngaran si selud. Dibikeun ka dihancurkeun. Cilaka kaya kieu mah. Aing guru gancang balik ya mah. Untung we tah si tuyul teh dibikeun ka ngucah ngaceh saha nununganana. Muncak bebeja mah aing bakal pada nguber. Atuh Mang Emus mangalesep we kiwani ninggalkeun eta riungan. Manehna mah rek balik we ka lembur. Si selud satutasna beres nyangkalak eta tuyul langsung ditanya ku Pak Oyib. Kumaha Jang? Jadi ai kiwari mah geus moal gangguan di eta tuyul meureun nya. Nya Pak Oyib. Eta tuyul teh ku uing parantos dihancurkeun we supaya eueuh digangguan. Geus jelas geuningan eta si tuyul oge anu geus ngaroga hala ingon-ingon. Nya Bapak mah nganuhunkeun pisan. Karena jasa ujang ya. Kiwari mah lembur teh ngarasa regreg lah wargana teh moal aya kahariwang. Leungit di duit. Pokona mah Bapak nganuhunkeun pisannya. Yang geus itu ayeuna mah hayu urang mulang we Jang. Bapak teh yang ngajamu ujang. Ya mangga hayu Jang selud euy, hayu euy. Urang mulang bae. Nya Mang hayu ah. Atuh ari geus kitu mah si selud jeung Mang Sueb teh nuturkeun Pak Oyib bari diiring-iring ku warga lembur. Euyah-euyahan sabab keayaan kiwari geus aman. Kitu kaayaan si selud jeung Mang Sueb anu geus hasil numpes eta tuyul. Kocapkeun kiwari di imah Bioya. Di lemburna Mang Emus nyata di lembur Samboja. Dak dumadak kaayaan teh matak genjleung sabab imah nu dicingan ku Bioya teh ngadadak kahuruan. Seudeung ngababela imah anu sakitu agrengna teh kiwari geus kaduru. Da eta we cenah barang minta tulung yen imah teh kahuru ku seuneu. Aneh seuneu teh bisa dipareuman. Puguh we upang si eta lembur teh kaget. Alah tulungan itu, tulungan imah kahuruan tulungan. Kunaon ye? Kunaon bi? Imah ibi kahuruan, ieu kahuruan. Ting ti mana asalna? Jak dumadak we kahuruan tuh. Alah gancangan euy. Alah gancangan euy. Jangan juga banjuran euy, banjuran. Banjuran euy. Atuh warga lembur. But katu kadi nyokot cai. Rek mareuman eta seuneu. Tapi teh lah seuneu teh bisa dipareuman. Nu akhirna mah imah teh beak dihakan ku si jago merah. Atuh bi oya ari teh bati hanjelu we sabab imah jeung harta bandana beak ludes
dihakan ku seuneu. Alah, kumaha atuh ari geus kieu nya ka mana ari bapana can bali goyah kieu. Imah teh nepikeun ka jadi lembu kieu. Kabeh perhiasan jadi beak. Kumaha atuh ari geus kieu kumaha ari geus kieu. Ku alatan tarik mikir, Bioya teh sarafna ngajeprut. Atuh warga lembur nu nyaksian harita teh loba anu karunyaeun ka Bioya. Sama Bioya teh jajaritan sakapeung mah kan bae kadienakeun mah kalah ka sesirian. Bagja hirup teh bagja. Sakieu geus sagala boga. Da eta atuh. Nya gara-gara si tuyul. Si tuyul tak alus pisan gawena. Loba harta banda. Ayeuna mah susah, ieu mah susah. Cek Bioya ngacaprak we ka mana karep puguh we pikeun warga lembur Samboja mah. Mata kaget na kecap-kecap Bioya anu ngomongkeun tuyul kitu. Wah bawa cenah Bioya jeung Mang Emus beungharna teh alatan nguku tuyul. Tapi warga lembur teu padu wae nyangka atawa mastikeun sabab eueuh bukti anu nyata. Tapi ngadenge tina kecap-kecap Bioya anu geus gelo kitu mah aya wae anu nganyakeun moal-moal cenah nya. Aya oge anu eta mah meureun dasar anu gelo. Ngomongna sok ka mana karep. Keur kitu torojol Mang Emus kada datang. Manehna teh reuwas ningali imah geus jadi lebu. Itu deui ningali pamajikan anu seserian we bangun anu pikawatireun buuk geus teu mangrupa beungeut na hideung teu dibalas ku eta lembu. Kunaon imah teh? Alah, kumaha ye bet jadi kieu teh? Cek Mang Emus. Yang Mus, wayahna we nya, bapak teh lain teu bisa nulungan. Mareman sono da eta sono teh bisa dipareman, jadi tarimakeun we imah teh geus kaduruk. Alah, aduh, kumaha di geus kieu? Yang kunaon pamajikan teh tuh? Acaprak sorangan, kampung seserian. Nya Jang. Eta Nyi Oya teh bakatingku handeuh meureun nepikeun ka leungit kasadaran Jang, nepikeun ka gelo. Aduh, kumaha atuh geus kieu lah. Aduh, alah. Mang Emus ke manehna awakna leuleus. Bangun nu leungit tangan pangawasa. Keur mah si tuyul kiwari geus hancur lebur ku seselut. Nyaksian imahna hancur lebur jeung harta bandana. Kitu deui nu jadi pamajikanana dina kayaan geus ilang kasadaran alias gelo. Atuh Bioya harita teh manehna teh ngadareg-deg we lumpat. Nu kating ka mana? Manehna teh ngorolos. Atuh Mang Emus teh manehna teh gancang udag-udag Bioya anu geus leungit diteureuy ku balag-bagna peuting. Atuh warga lembur Samboja ge ukur ningalikeun we Mang Emus anu sakeung udag-udag Bioya anu duka ting ka mana. Kitu kaayaan Mang Emus jeung Bioya nu kiwari 180 derajat kaayaanana. Nandangan kaayaan anu matak mangkarunyakeun Bioya dina kaayaan gelo, kitu deui Mang Emus anu dina kaayaan nalangsa hatena ngarasahan jelu sagala rupa anu geus kawentar teh kiwari hancur sapada harita. Mang Emus anu keur lumpat duka teuing ka mana keun urang tunda heula caritana. Ayeuna mah urang kocapkeun deui si Selud jeung si Sueb anu aya di eta lembur. Maneh teh dijamu we sakua misti ku Pak Oyib. Itu di warga lembur daratang ka imahna Pak Oyib sagala disogrogeun, sagala disuguhkeun. Hayang nyugemakeun si Selud anu geus ngabantu kana kasusah urang lembur. Jang. Sok we ayeuna mah lah deureukeun. Tah. Bisi hayang naon mah tinggal ieu we Jang ulah
asa-asa pugu ge jeung sadi bati jang ujang. Enya Pak Oyib. Ditampi ieu duh. Ieu naon ieu teh? Ulen ieu teh. Ceuk Mang Sue bari kadawak deui kana dahareun. Pugu asa kokoro mangih wulut keur Mang Sue mah ningali kadaharan anu sakitu lobana segala diayakeun. Nuhun alah teu deh bakal kakayam sagarupa jika Mang merik dahar heula jang. Enya sok Mang. Halah. Padahal mah ulah kikian we atuh Pak Oyib. Da uing mah nulungan sote lain hayang dipulang tarima ku kieu. Uing mah puguh oge Dharma we ngajalankeun tugas. Teu kitu jang ngangaranan urang dieu nu loba nu kahutangan budi. Tang tuwe tung hitung mulang tarima sakayaan teh geus aman. Tang tuwe regreg dina boga duit oge moal sieun kalengitan. Cek eta Pak Oyib. Enya kitu pisan Jang Selud. Nuhun we lembur ece terus dibantu ku ujangnya. Cacak lamun eueuh ujang mah mantak riweuh. Teu kaur boga duit leungit jeung leungit deui. Nya ce. Ada mudah-mudahan we eueuh di kajadian nu matak ngarugikeun ka urang dieu. Satu tasna si tuyul geus musnah mah ce. Enya ujang enya. Di lembur teh di mana ujang teh? Uing mah di lembur Campaka ce. Oh, di lembur Campaka. Lain kungsi baheula lagi kabedakeun aya Bagong Kajaden cenah di lembur itu kan Campaka teh. Enya leres pisan ce. Heueuh mudah bawa-bawa ku ujang mah ditumbesna teh di ditu teh. Pugu ge ku ujang Selud ieu teh nyi. Nepikeun kaberesna teh. Di lembur Campaka cenah gangguan Bagong Kajaden. Jasana ieu budak. Oh, paingan atuh hebat pisan ujang teh nya. Atuh si Selud ngobrol we jeung warga lembur nepikeun ka Wan Cipeuting Sumandi kayahan geus sepi jempling. Di luar geus rehe comrek ukur sora cih-cih jangkrik ciang-ciang cari cangkas jeung sajabana we di sarada patembalan jeung pada baturna atuh si Selud ngoloyong we ka anggona nu geus dipernahkeun ku Pak Oyib pikeun nganti isukan mulang di ka lembur Campaka. Euleuh mitra waktu saparantos teu nya kapan deui nya sageula urang tunda jajar carita si Selud bala di Siluman Bagu dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengan. Atuh mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.